Ternyata casan awet teh aya rahasiana temen-temen. Pokona kedah ngadangukeun rahasiana naon. Day in my life meser casan KBTM. Ngecet geninganan jalan teh padahal mah ieu isuk-isuk angkat nangah aja. Untung nama teu lami ieu macetna temen-temen, disingkat bae nya ku Iroh ta ieu di dieu Iroh tos nyampe KBTM tapi na geninganan teu acan buka guys. Tapi untung teu nyali tosana tah di dieu teu lami BTM-na langsung dibuka temen-temen, langsung we Iroh teh asup. Tapi pas Iroh meser casanana mah teu kapidiokeun temen-temen soalna HP-na kaburu lobet. Teteh atuh eta HP-na kunaon murah gitu. Kahadenya temen-temen lamun di mana-mana nyepengan HP-na singka pageuh pokona mah. Tah ti dieu Iroh atos meser casan temen-temen, tadi teh pas meser casan HP-na dicas heula ku si tetehna. Tah di dieu Iroh menang tipsna supaya casan teh awet dipasihan terang ku si tetehna anu jualanana. Ur si teteh anu jaga tokona teh cenah nyarios kieu ka Iroh. Teh cenah kalau casannya mau awet itu harus satu colokan satu HP, jangan satu colokan beberapa HP dipakainya cenah. Berarti urang teh lamun hayang casan urang awet teh kedahna hiji casan hiji HP teman-teman, ulah hiji casan babaraha HP kitu. Tah ti dieu entos rengse di BTM-na Iroh teh langsung lanjut ka pasar soalna tadi teh Umi nitip bawang sareng cabe beureum ka Iroh teh. Teh buah ieu teh moal mang abdi mah nuju milarian cabe beureum sareng bawang beureum. Tah di dieu langsung meser bawang beureum sareng cabe beureum, tuh cabena bawangna menigara remoy. Pokona mah teman-teman ieu teh bawang beureum setengah kilo hargana 18.000, lamun cabe beureum setengah kilo hargana 12.000 teman-teman. Cenah ayeuna cabe teh keur murah cek si mamangna. Daeknya teman-teman lamun terus-terusan murah kos kieu mah urang geunaheun nya teman-teman balanjana oge. Sung masihan acisna ngantosan diwangsulan, tos diwangsulan mah langsung we tadi teh Umi miwarang meser tahu sareng tempe. Ieu manggih tahuna tah 4.000-an. Meser we 2 ieu teh tahu bodas teh nu ararageung jadi 8.000 teman-teman 2 teh. Tempena 7.000 teman-teman, ieu nu ageung teh tadina mah eta 10.000 teman-teman, tapi ku Iroh ditawar heula. Tapi dipasihan teman-teman tuh ningali tukang cimol meser cimol, ningali tukang somai meser somai. 5.000 we tadi cimol 5.000, ieu somai 5.000, langsung we ngantosan angkot di dieu teh. Tapi na ngantosan angkotna teh rada lami teman-teman, tuh Iroh ngantosan angkotna sebrangeun BTM teman-teman. Bari ngantosan angkot Iroh di dieu nuju ngakmam cimol heula teman-teman. Aduh ieu mah meuni mirasa teh cimolna teh kenyal pisan. Kunaon ya lamun ngadamel nyalira teh Iroh ngadamel cimol henteu saliget kieu, henteu saenak kieu, pokona mah enak.